Elisa. 1, 2, Dua. Mangga. Depan Iya, mangga. Tik 2, 1, 2, 3. Depankeun simkuring Ibu Elisa kawinna di Texas, Amerika. Di apa? Giringan ayeuna Di sareng komunitas ya, mohon ayeuna sareng komunitas Lengser Ambu di Jawa Barat. Mangga, urang sakseni obrolan singkat sareng Teh Elisa. Check it out. Sampurasun pamirtub pamirsa YouTube Baraya Sunda Salam Dunia. Abdi teh menuju jalan-jalan di CIC di Ciwangun Indah Camp. Pendak sareng Mojang Priangan. Itu sampurasun teteh nuhun kumaha damang. Ieu aya hal nu luar biasa nalika teteh kalau lihat diri tina pagelaran sok aya ketinggali main dog-dog di gedung kesenian Rumentang Siang. Teteh main reog terus diajar ngacapi. Sakedik. Mohon kunaon teteh Elisa mika resep mika cinta karena seni Sunda. Aduh. Kahijina mungkin punten dina bahasa Sunda ya. Aduh. Campur aja. Makanya punten upah bisa melepat ya. Resep pisan memang kumagi Unik ya, satu unik. Upami musik anu di Amerika gitu atau biasa. Oh, teteh Elisa dari Amerika. Texas. Tapi jantan atau biasa atau pada bosen di kami di sana oke. Tarian anu seger. Seger. Unik. Dari memang abdi hadir nyenga oke memang luar biasa. Unik resep soantana merdu, suling, sadaya kacapi. Abdi memang sana seniman, tak aya bakat. Tapi kumargi resep. Maksa koyak. Latih sakedik. Sareng si Teh Elisa teh kan latihan dog-dogna sareng Ibu RT, sareng ibu-ibu PKK, wargi-wargi. Terus sabaraha lami latihan main dog-dog ngareog? Kok sabaraha lami ya? Mung sabaraha minggon. Oh. Tapi nya kantos dilanjutkan oke. Tapi ayeuna memang tak can dilanjutkan deui nya. Mugi-mugi kayak aya waktu. Aya waktu sih. Pamidajar ngacapi sabaraha lami teh? Kita sabaraha lami sama Pak Nana ya almarhum. Aya genep sasi. Hartosna dina obrolan ieu ngainspirasi sangkan jati teu kasih liku junti kacontohan ku Teteh Elisa di Texas Amerika anjeunna oge mika resep mika cinta kana seni jeung budaya Sunda. Mugia obrolan ieu singkesa janten barokah kanggo urang sadaya. Pesan kanggo para nonoman teh supados urang teh tetep mika cinta kana seni Sunda. Mohon para nonoman ulah hilap kana kesenian nyawira ya. Kesenian Sunda kumargi nya asmata tadi musik-musik nu sanesna di luar eta ahmas biasa sedunia di mana wae gitu ya. Tetapi anu unik aya di dia eta ciri khas khusus memang dipilarian kuno sanes di Amerika di universitas di mana seorang anu milarian anu latihan degung sadayana lajengkeun ya pasti eta oge kangge ekonomi di Indonesia dikembangkan pariwisata lewat seni budaya pasti luar biasa hasilnya. Sebagai penutup pamungkas manawi aya lagu Sunda anu tiasa Teh Elisa nyanyikeun. Pendek aja. Cing cangkeling manuk cingkeling cindeten eta lah. Cobian. Ieu teh. Macan hafal. Eta atau nepi lagu kaulinan. Lagu Sunda kaulinan teh. Kamu pernah memang bubuy bola? Tah eta bubuy bola. Barang hayu urang ngabubuy bebarengannya. 1, 2, 3. Bubuy bulan sangrai bentang. Panon poe di sasate.
Hatur nuhun Teh Elisa nuhun bisa. Sami-sami Kang. Pamitu berbina obrolan singkat sareng Teh Elisa, salah sahiji mojang priangan asal Texas Amerika ngaturkeun ribuna ketika bingahan. Tontonan jadi tuntunan hayu urang tetep janten inspirasi kanggo baraya Sunda salam dunia. Salam rahayu. Hatur nuhun. Teh hatur nuhun nya.